Oh nya bener. itu bisa itu nya Deui poho deui. Ya iya mah. Aduh minang pagi ngebog jauh. nya Alhamdulillah. Aduh. yo pot aja aku abah teh ka dieu cing urang ngobrol di dieu di dapur Sunda. Ya ngobrol naon ieu teh? Ya ngobrol naon bebas ayo ngobrol. Betul. Itu tuh apa tuh nu belah ditu? Mana? Tuh apaleun ngabis mah datang diajak manggungnya potnya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Siap. Komandan 86. 86. Tenggelan ku abdi sok. majar kita 86 dibungkus rapi. Bejakeun ka abdi sok. Itu ingki ku abdi sok. Lain hari akang dia ka dia kana naon Kang? Alhamdulillah tumpak muling. Boy itu. Alhamdulillah karena Jepas Oish. di komunitas Jepas Sabilulungan Jawa Barat. Bulungannya ada sabta. Oh, salam baktos ya ka Jepas. Ya pas Oh. mah anggotana sieur pisan nya. Sure, alut-alutan deh karena mobil odong-odong. Alah, Akang teh cenah Kang, abdi teh ngadangu ti Pak Ustad Dalang. Akang teh cenah sasi Juli ayeuna teh meuli sibuk pisan cenah Kang. Mohon warada laras Kang. alhamdulillah parantos aya nu daftar teh 15 titik poin teh Juli teh. Alhamdulillah. Ngurupi-rupi aya pan gaduh 3 versi. Pilu versi teh naon teh Kang? Ala saur panayagan mah nu kahiji Solo, Solo. nu kadua Semi, Aduh. nu katilu Pul. Ya ampun deui. Tapi Kang meskipun sibuk eta waos Akang hiji-hijina kadah digosok atuh Kang. Diurus. Diurus Kang. Mulut dolar gelap mah tuh ikin. Aku kumaha Kang? Ulah doraka itu. Ancep kene da. Lamun dikosok kalau banu bogoheun. Alah. Cacak beungeut beureum kieu ge loba nu udag-udag. Ada. Kudu gelo mah. Lain eta badek tumanya. Ari Solo teh hartina teh ceramah biasa tamanya. Oh. Tah leres Solo Khusus. mah nyalira gitu Nyalira. Cepetos ngahotiban. Dah gitu. Sanes abdi. Tah sieun nu kasep corok. Ya. Terus aya Semi. Tah upami Semi. Semi mah ngecebrek heula. Oh. Tapi mekel panayagan. Oh. Wah, tegoong, kenang, saron, suling, tarompet. Oh, bener weh. Itu di sinenan. Oh, Rengse ngecebrek. Tah, namanya weh pribados. Mau Keluar nolol gitu tah. Der teman dugi ka sejengkerna teh. Ke Ari eta Semi, Ari nupul kumaha nupul? Pul. Aya pul mah kadang-kadang sok miwarang ngecebrek heula. Oh. Jalira teh teh ngecebrek heula sajam setengah jam we mah kitu tah. Oh. Rengse tidinya tutup, dar we ngawayang. Oh. Ngejudul. Oh. Contohna teh, Judulnya tah mah. contohna teh misalkan Aman Sasmita, oh nongtot bool. Eta mah prung gitu kan. Prung Oh, gitu lah. Gitu judulnya teh. Kayaknya. Kan eta mah sebat naon kitu Solo Semi sarempul teh. Aturan di naon? Ya di grup. Nayaga, grup. di grup. Oh. Nami grup teh. Tah, Ah. grupna tadi. Apal. Naon? Sinar pedal. Lain ganti. Ganti kan amat kalau kan. Jadi Aya Giri. aya girian. Oh, giri. Aya nu masihan. Oh, jadi kumaha Kang? Giri sinar. Giri sinar medal. Kan Ah. aya Giri, aya kanan. Ari giri naon hartosna Kang? Gunung. Oh, ari sinar, Sinar teh cahaya. ari medal. Medal teh keluar. Itu teh. Oh, gitu. Itu mengikin. Mengikin menibeki pewet. Kang aduh, beli sono Kang aduh. Anu gitu mah lain pewot atuh. Ya, bah. Nu kadua mah aya deui. Bawa dah. Nu Semi mah tadi disebut giri sinar medal. Taranya Tara Naon? sebatna teh. cepot bajidor. Oh, eta mah lamun semi. Semi Upami anu Solo, naon? ai Solo mah Ajang Sukmana we Oh, giri sinar Ajang medal gitu. Oh. Bajidor teh tina singkatan tina Balad ngaji jeung ngabodor. Bajidor. Balad ngaji jeung ngabodo. Gitu. Bajidor Upami pul, ngaji neme giri sinar Sinar medal. Oh, Siap. lah. Apa ya? Kumacek gini. Bajidor balad ngaji jeung ngabodor. Terus.
garapan ti sinar medal Giri sinar medal. bajidor palat ngaji jeung ngabodor ngalanglang ka mana-mana. Lain ngan ukur tongtonan Tah, malah mandar mugia jadi tungtunan tah. kangge jalma di alam dunya kersa kabeh manusia di alam dunya. Eta. Sanes abdi nembe ieu pisan bah nembe ningali pisan ti kaceketana kieu Kang Cepot ti geuning aduh eta bulu ieuna pangamungna teh. Eta teh nyari teuk-teuk sakitu. Oh sakitu teh. Sakitu teh. Iya jeung Ya teuk. kumis, Nah, kumis menurut buat oh. di tukang naskor. Oh gitu. Iya. Pantesan persis. Sarua aja. Nah, Sarua lah aman goreng patut, abdi goreng patut. Nah, teras deui garapan-garapan pangitan eta nu perencanaan aya 15 titik. Oh. Tapi pan satu acana teh kalintang seurna pisan pan nya. Oh. Aya nu dugi ka Abah Nguping aya ka Ranca Buaya. Tah pengalaman anu atos we, nu atos ka alaman eta suka dukana sapertos kumaha tah? Salaresna ye kok Ya. kok yaya Hanya. Mairah Yo, cepot cicing. lah upami ditaros Hah. perkawis suka duka Nah. teu aya daya dukaan dina seni mah Oh. suka we Oh. cek teh suka kumaha geura Ya. sok ayeuna Kumaha? urang datang Datang. karena mobil bebarengan pepantauan di jalan di Ranca Buaya di laut di Cipatujah nya kamari ti Tasik di Karajaan Salako ada Selat Jauh Oh. pepantauan jeung patung mau wah jeung naon-naon di jalan resep Ya. pemandangan balik di bahanan hayang dahar di mana sok Oh. jangan restoran anu ngeuneuh misalkan Ya. bebas Oh. baban duit aya ieu tinu hajat Ah, cek saha ari Akang daya dukan. Dukana mah Kang lamun teu aya nu naboh. bener euy aduh campur aja ngikir jangan ikir cerdas salakan tah gitu jangan ikir Nah, Kang. duka nama duka teuing lamun nu nambeuh nu nambeuh Jadi tetela ai soal duka suka dan duka mah kumaha urang. Laras. Nah, jalan keunana paintennya. Laras. mohon Ayeuna lamun rek dijieun duka nya duka. Ah. Lamun rek dijieun suka eta geus saresna mah. Aya dukana namun teu dianggap duka asuka we. Oh. Ayana. Laras. Sok dinikmati we dinikmati Eta, dan dinikmati. disyukuri Ah. disyukuri, dinikmati, disyukuri. Laras. Janten anu duka oge janten suka. Eta kada urang teh sumut kada tiasa naon teh menikmati atau ngarobah Laras. suka teh duka teh menjadi suka ulah suka menjadi duka. Laras. Eta ge panginten olahan jiwa urang sewang-sewang. tah eta utami nama kitu Oh, dari ai naon nu disebut tidak ada duka mah eta teh asa pamohalan kan. Oh. Cuman panginten kumaha urang menyikapi mensyukurina teh. Laras. Sure. Alhamdulillah. dugi ka dina hiji waktos mah ngalaman sadinten 3 titik Alah, eta ngaturna kumaha tukang tah Kang? da sanes ngawayang wae Oh. enjing Oh. nyarenkeun panganten Wah, nya. dugi ka tabuh ya lohor gitu Ah. kan di lohor aya pengajian ibu-ibu Ah. dugi ka asar 2 titik dah Ah. engke Wangina di asar aya semi der we di. semi dugi ka magrib di pesantren Alah. ngalaman Aduh. berarti 3 tah Ah. wengi na aya pool di Cidewey Oh, Ciwidey. Ciwidey Ah. geus diganti Atuh atuh masalah setik makin Tiba heula oge Ciwidey Akang. baca teh Enya. gua campur atuh 4 tempat Allah. balik teh buladi ke Bukelek Tenan naon tapi saku berkis. eta mah alhamdulillah tuh Ya tuh. oh si Ambul wikato Atuh. yang ke pasti atuh. Bukelek ditangkep dewek
Nalawang pantot teh begitu dibuka teh. Oh. Oh, patitik. Oh, patitik. Sama si Ambu teh. Jauh si Ambu teh nya berjeng pangset ya eta si Ambu. Ai cek Akang teh. Aya oge 3 titik nu satitikna leungit. Alhamdulillah si Ambu mah. Ya, Alhamdulillah tuh Kang. Aduh. sanes pun bojo ieu mah. Ieu pamjikan ieu nu kasep jorok ieu. Nya. Abdi mah duda. Nuhun. Ayeuna anu di payunan teh panginten sabaraha 15 titiknya. Oh. 15 titik. 15 titik eta anu eta oge panginten variatif aya nu Solo Raspul oge. Ah. Sumun leres. Mohon. Dia di antawisna Solo panginten 5 tara semi aya 8 eta teh pool 2. Oh. Eta. Nuhun kitu Tah. tah. Dina mayunan 15 titik eta persiapanana sapertos kumaha tah? Da Nah nayaga, Mun. nah aya naon gitu tambahan-tambahan materina lalaguan boh dina pirigan boh naon sapertos kumaha persiapanana. Dina Oh. mayunan seueur titik itu. dina mayunan seueur titik masalarasna mah kieu ieu teh mairah. Ada upami tempatna benten misalkeun ayeuna di Garut anjing di Cianjur Nah, teu kedah di Robi yang ngere. eta we nuju dulu kemari Nya, tapi anu janten ieu janten emuta. hemeng pusing ya musingkeun Nya. upami titikna teh berdekatan pacangket Ya. oge salemur Tah, eta sapertos kaping 18 sareng 20 hiji didinya. apaan eta teh di lemur panyaweyan keneh Eta teh keuleut sawengi kedah aya nu beda nya. semua pembeli samikeun wah sanu kamari teh mah Jangan kamari Eta teh mah. pas malieur amplopna let lumayan tapi. oh alhamdulillah oh barokah pan abdi cita-cita hayang meser helikopter Korea macet ya hendak poe mah Tapi mudah-mudahan utamina panginten naon hiburanana tiasa ngahibur kanu hajat khususna oge ka para masyarakat anu aya di wewengkon eta oge panginten siar-siarna pesan-pesanna tiasa katampi mudah-mudahannya naon anu didugikeun teh kahartoseun ku aranjeunna kitu ngeunaan babagan agama nah. jadi kieu ye mairah sakediknya yo anu karawasku eta teh si eta tah upami didugikeunana ku si ieu ya hiji hukum anu misalkan tojaiyah sareng kayaan di lemur eta misalkan ngabahas naon gitu tah anu rame di lemur eta upami ku si ieu jarang nampi sareng dina nampi na oge kadang-kadang ngabalieur apan ka si ieu tah anehna teh tapi upami didugikeun ku sim kuring pan ku sim kuring mah benten deui itu teh ya kakak itu teh ya kakak teh bari mikir heuh bener oge cek si cepot cenah euy tuh pan media wing mah di mana geus teu nepi ku si ieu ku dewek menepi aslina sumpah Beledak-beledakeun nya. beledog geus sugan ama ka dewek henteu namun mun ku si ieu wah ustad teh fanatik cenah teh euy tengeulan balik ku aing tuh gitu teh gigit Iya mah kalebet apa metode gitu ya, Metode. dina metode mohon. gitu dah Aduh ieu sono namana taku dekara was waktu saja Dekara jarelekna poe Tah ngarayapna jam Allah jurugukna waktu mohon Gusti nu Maha Agung asa sakiceup nya asa cikeneh panon dikiceupeun belah Ya. kenca aya nu katuhun nuturkeun betah di dunia teh gini kan betah padahal bakal maut nya tah eta gitu betah kudu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu nah tuh panggung nggak bisa ini nama dakwah kapan kasarepan ya heueuh Kasarapan usaha Kang. aku usaha we balik ku bapak ustad almarhum Allahu yarham oh nyerep pisan teh nya bade ku asaha we da seueur atuh ustad teh Ustad Ajang. iya Korea menyebut ustad geus eta mah tah jomoeun sih
harapan kapayuna aya hiji deui pertarusannya maupun aya keneh sawaktu sakedap deui. Harapan kapayuna naha bade kumaha tah perencanaan naha bade ngawayangna nu diageungkeun atanapi bade dakwahna. Dah perkawis eta mah panginten mengikuti air mengalir saja. Bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita mengikuti manehanana. Ya, apalagi yang diikutinya itu mayarna rada kenal. Itu lawing lagang wayang hiburan gitu. Eta menyenak akang teh jadi teu kagok ngahargakeun teh. Pan uing bingin ngimpi di dinya keur sare na meja. Gitu. Kumaha cenah? Ngimpi dibere duit ku api ikit. Aslina tah. Asli teh Kang. Lain eta kira-kira impian jadi kenyataan moal mah. Palang siang buah-buah jadi kenyataan. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun api ikit. Sami-sami Kang. Beki kasep didoakeun sing begung. Alhamdulillah para dialas rupina teh sonona manataku. Namun kumaha da kaugar ku waktos. Oge panginten ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Ustad Dalang Ajang di Giri Sinar Medal anu alamatna di Jeruk Cangkring. Hatur nuhun kana kasampaian. Sumuhun. Abdi pada closing engke pada iklan sakedik. Mangga. Alhamdulillah ladang tina dadalangan teh. Koyaya api ikit. Ipir bados teh ka pancen di Mesir gaduh masjid. Alhamdulillah. Namina Al Mubarok. Sagedengan ti eta teh aya katitipan pasantren tahfidz Quran. Namina Yayasan Matlaul Hanifah Pondok Tahfidz Quran. Bilih ieu mah aya anu bade nitipkeun murang kalihna. Ya sakola di ditu di tahfidz Quran hinep ieu mah mangga biasa dititipkeun ke Ipir Bados. Urang sami-sami urang latih adan di ditu adan Mesir. Sareng adan aki-aki. Sareng adan anu batuk. Alah eta. Rupa-rupa lagam lagi jang iki. Adan Mesir ku macing sakadit Bang. Adan Mesir. Aduh mah teh. Kang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nya tak kitu. Etanya eta mah sahawe pangintennya. Para dialas putrana anu bade di pasantrenkeun ditu mangga diantos pintennya. Di Padepokan Giri Sinar Medalnya. Giri Sinar Medal. Aya deui keneh teh ya. Muda sareng di Giri Sinar Medal teh gaduh dua wanda. Nyaeta wayang golek bobodoran nu tadi teh sareng calung Giri Sinar Medal. Nyalung. Alhamdulillah rupina para dialas da memang ieu teh waktosna para tanya kapan mugi-mugi namanya informasina ti Kang Cepot katampi oge anu bade minat mangga langsung we menuju atanapi nonton nyumpingan ka Embung Curug Cangkring nya di Giri Sinar Medal. Para dialas sadayana rupina caga cara dapur Sunda kanggo dinten murang pungkas insyaallah Kamis Payun urang tiasa tepang deui kalayan oge aya tamu anu sanes deui mun urang ngabahas anu sanes deui kitu tanya. Sakitu nu kapihatur Abah Senja amitan kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.